Anjeun ninggalkeun mekatkeun tali kahema kunaon anjeun beututna teu aya rasana hendak ka mana janji anjeun nu harita tinggal lamna carita urang dua kiwari tinggal nyerina lalakonnya rumah tangga akibatna budak anu jadi
si dunia dibagi dua. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek saya, rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan baperangan, rasa cinta ngarekahan anggar mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hati pirang beda. Ayana orang ketiga, mun sakira pinggering mua erek titik hukum sedih jeng kaperi. Janji arep buka dunia, sumpah mau rek saya, rek satu rek satia ngaji nepi kapati. 5 bulan baperangan, rasa cinta ngarekahan anggar mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan karacunan hati pirang beda. Ayana orang ketiga, mun sakira pinggering mua erek titik hukum sedih jeng kaperi. Mun sakira pinggering mua erek titik
Dina lambaran lalakon ayak katin manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna ayak ringkang jangka sorang diri. Dina lambaran lalakon anak katin manteng diri kata limbang. Dina lambaran katresna ayak ringkang can kasorang diri tapi pataran ku ciptaan lingkungan tak hemat mungkin nyorang kebacaan sumerahna iya diri ku nerima damai cinta najan diri kudu najan tunggayan najan ukur najan ukur kedapan hati pasang warobah pamadekan sumerahna iya diri kudu takdir yang widi najan diri kudu najan kanyari najan ukur liwatan najan ukur kedapan angki nampi jadi geri hati.
geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal sang layangan nu tegar talina ngapur jauh ka awang-awang. Rasa hemat geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal sang layangan nu tegar talina ngapur jauh ka awang-awang. Rasa hemat geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal sang layangan nu pegat talina ngapur jauh ka awang-awang. Rasa hemat geus ilang cintana, geus ilang deungna, aya tinggal Haleang tembang asih paninenga kadang dedua palayar nembak sasaran nakas maharan. Haleang tembang simpai gedeng nu dua keur pasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun ka junjunan hariringna ieu tembang panggaja rasa kaemang katresna ti anggangan tepikeun ka junjunan galindengna ieu tembang nya kagagas kawas lalakon kurang katukan. Haleang tembang asih paninenga kadang dedua palayar nambah sasaran nakas maran. Haleang tembang simpai dedeng nu dua keur pasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun ka junjunan
hari rina iya tembak pangjajak rasa tak eman katresna ti anjangan tepikan kajuduna galindena iya tembak nyakagagas papas lalakon kurang katupa
jeung dirina. Aduh, aduh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Ahmad Jurnai. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop Sunda teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan lagu-lagu pop Sunda dari channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan buat penyanyi atau pencipta, saya ucapkan terima kasih. Saya hanya untuk melestarikan aja lagu pop Sunda ini teman-teman ya. Yang baru hadir nih, yang sudah gabung dari mana saja, semoga teman-teman bisa terhibur. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Qatar, dari Indonesia juga saya ucapkan terima kasih. Dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Lampung, semoga teman-teman bisa terhibur dengan adanya lagu-lagu pop Sunda dari saya. Oke, dilanjut lagi ya di channel saya tentang pemandangan diiringi dengan lagu pop Sunda. Saya ucapkan selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Oke, dilanjut lagi ya di video-video berikutnya. Tonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.